Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami simkuring Elin Puspitasari, kelas 12 OTKP 3. Abdi di dieu bade mintonkeun monolog anu judulna Ngeunteung. Geus menceunut deui. Tanda cinta anu henteu bisa dibobodo. Tapi kengkeke asa jadi nyeri kieu, antep kitu nepi ka asakna. Cenahnya simkuring teh kembar sareng mamah. Halisna, buukna, bibirna, keningna. Lebah awakna mah siga bapa. Euleuh-euleuh eta saha anu ting kalangkang banget kuring lain beki ngalobaan. Ayeuna mah hate kuring keur bungah. Cinta mekar bareng jeung jerawat dina bibir, dina pipi. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Sakitu nu dipihatur, hatur nuhun. Punten bilih aya kalepatan atanami aya kasalahan tina kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum